Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Puji sinareng syukur orang panjatkeun sami-sami ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat ka urang sadaya dugi ka urang tiasa penak deui janten dina danget ieu Dina wanci pecat sawat. dina wanci pecat sawat ari ditonton nama duka gitu nya. Dina bahasan dinten ieu alhamdulillah orang diparengkeun bakal ngabahas hadis nomor 13, hadis arba'in nomor 13. Sareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin, ka para tokoh-tokoh jeung sadayana jalmi anu tos manfaatna karaos ku urang sadayana. Dina danget ieu teh urang hadis arba'in nomor 13 ya Gus. Cenah mah tadi sakilas simkuring naroskeun ngeunaan cinta cenah, tapi cinta anu kumaha anu baris dibahas. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos ki guru urang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil azim. Hadis anu ka-13 anu ayeuna urang hanca ya, tina hadis hiji ka 13 nyaeta unggalna teh la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ieu informasina ti saha? Ti sahabat Anas bin Malik. An Abi Hamzata Anas bin Malik. Saha Anas bin Malik teh? Anas bin Malik teh sahabat Nabi anu kawentar seueur oge memberikan informasi ngeunaan hadis. Anjeunna teh urang mana? Anjeunna teh urang asli ti Yasrib atau Nabi Madinah. Ti Bani Najjar sukuna suku Khazraj ya. Kan aya Aus aya Khazraj nya tah ti Khazraj kitu. Nalika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ti Makkah ka Madinah tahun genep 22 Masehi. Yuswa Anas bin Malik teh kirang langkung 10 tahun. Nah, sekedar namanya. Mohon ku ibuna dihadiahkeun disanggakeun ka Kangjeng Nabi. Cenah bahasa urangna meureun Kangjeng Nabi cenah ieu jantenkeun murang kalih abdi janten pembantu, janten pelayan, janten khodimah anjeun gitu. Masih zaman kena perbudakan ya ada namanya. Gitu. Nah, tapi hikmah nanti kan luar biasa meureunnya. Budak bersih kene, cerdas gitu. Sehingga tiasa ngariwayatkeun hadis anu seueur. Kirang langkung 2280 hadis. Ti anjeunna gitu. Ya 2000 nah, hadisnya. Sareng para sahabat anu nukil karena riwayat anjeunna ge kirang dos jalmi. Jadi muncul urang mah eta sumber rujukan atau napi referensi atau napi maroji ti para sahabat nu sanes. Jadi aya kirang langkung 200 sahabat anu nukil ka anjeunna gitu. Tah gitu. Ka Anas bin Malik teh. Nah, ari indungna ibuna teh namina teh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim teh nikah ka Malik karamana Anas teras meureun pupus carogena teh akiban Malik teh pupus teras dinikahkeun deui ka Abu Tolhah gitu nya. Nah, si ibuna teh nyuhunkeun ka Kangjeng Nabi teh pangdoakeun cenah budak abdi gitu. Nah, ku Rasul teh ngarekes ka Allah didoakeun tah Anas bin Malik teh gitu. Doana teh kieu kira-kira bahasa potong letterna teh cek Rasul teh ya Allah pasiehan ieu murang kali ya, nu kahiji mun make bahasa sistematika nya lobakeun hartana cenah. Kabuktian teh hartana teh loba kebonna oge muncul urang mah loba kribuk. Bahkan kebun korma teh panenna teh sataun teh 2 kali. Nah, gitu. Seueur kebon muncul urang mah meureun bahasa Sunda mah
bro di juru, bro di panto. Reketan ngalaya di tengah imah gitu tah. Nah, kebon teh gitu. Nu kadua doa teh pangdoakeun ya Allah ieu urang kalih teh cek Rasul teh lobakeun anakna. Alhamdulillah dikabul tah. Anya teh gaduh putra 125. 125. Nah, Bibitna barang. nah duka tapi bibitna mah tersikeun. Nya terang abdi mung 123 lalaki, 2na awewe. Jadi susuran lalaki. Jadi super oge jantannya 123 kromosomna XY, anu 2 mung kromosomna XX gitu. Putrana teh. Nah, nu katilu ya Allah cek Rasul teh panjangkeun umurna. Dikabul ku Allah teh. Dugi ka cenah bahasa anjeunna mah bosan hirup teh. Bani kulami umurna yuswana gitu. Aya nu nyebatkeun 120 tahun. Aya nu nyebatkeun oge 110 tahun gitu. Aya nu nyebatkeun oge 88 tahun gitu. Nah gitu. Di mana pupusna? Di Basrah. Basrah teh hiji kota di Irak. Irak. Anu harita mah kan ibu kota khalifah teh kan kekhalifahan Islam teh di mana? Di Madinah. Nah, terus bergeser nalika zaman Sayyidina Ali mah ka Irak gitu. Ka Irak gitu nya. Sanes ka Iran ya. Sanes. Harita mah teh acan aya Iran aya Irak. Harita masih kena ngahiji saamparan gitu nya. Janten mah kan padeukeut eta Irak sareng Iran teh gitu. Kalireun Madinah. Ya strip gitu. Terus nu kaopat cenah ampunilah cenah mucuk urang mah hapunten dosa-dosana cenah gitu. Tah ieu mah nu kaopat mah kan ngeunaan dosana nya gitu. Perawinya iman. Alhamdulillah Anas bin Malik teh doa-doa Rasul teh dikabul gitu ku Allah. Keur anjeunna gitu. Keur anjeunna. Tah ayeuna kana isi ieu konten nanten hadis. La yu'minu ahadukum. La teu yu'minu ahadukum teu sampurna iman hiji jalmi di antara maraneh. Teu sampurna nya sanes teh gaduh iman teu sampurna. Teu sampurna iman hiji jalmi di antara maraneh. Hatta dugika sampai nah itu nya hatta yuhibba li ahihi dugika eta hijalmi teh mika cinta mika nyaah li ahihi dulurna barayana saderekna. Nah dulur dia teh umum intina mah saagama. Dulur saagama saakidahnya. Sanes dulur pet kuhinis pituin nya sanes dulur getih nya. Nah sanes dulur getih gitu. Ma yuhibbu li nafsih. Dulurna muslim dia ge sapertos seperti eta hijalma anjeunna mika cinta mika nyaah ka dirina sorangan. Jadi ieu kaitan oge sareng hadis anu sanes anu ketika atau nalika urang di Ciwidey teh karaos saja. Nah eta gitu. Jadi lamun aya dulu urang anu kapapawatan, kamautan, kapapaitan, urangnya ngarasa sedih gitu. Nah tunggara gitu. Numutkeun ieu hadis rupana ngait sareng Al-Qur'an anu di luhurna. Nyaeta utamina dina surat dina ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha tah? Bismillahirrahmanirrahim teh kan kalawan kalayan nyebat jenengan Allah anu maparin nikmat ageung nikmat alit anu maparin Rahman sareng Rahim. The name of Allah, the God, the merciful, the compassionate, atau nabi dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah Bismillahirrahmanirrahim teh upami ku urang Sunda mah diterjemahkeun, ditafsirkeun, diperelena teh nyaeta dibejer-bejerkeun teh nu anu kawentar istilah siliwangi. Jadi sili asah, sili asih, sili asuh. Janten upami Bismillahirrahmanirrahim ku urang di babar ieu teh pantesan gitu. Jadi intina substansina matahoana Al-Qur'an teh aya dina surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intina matahoana teh aya dina ayat Bismillahirrahmanirrahim. Janti memang leres janten cinta, hub atanapi katresna atanapi kanyaah ukhuwah teh leres-leres eta mangrupikeun substansi tina Al-Qur'an. Tah eta janten ukhuwah teh
Ada persaudaraan teh persaudaraan sadulur, sagetih. Wah oge katalian ku kan muncul bahasa Sunda mah dulur saagaman atau tapi bahasa anu kapungkur mah angkona epi teh dulur sa gubernur, dulur salembur, dulur sasumur, sakasur. karena sumur teh kapungkur mah ante ku bumi hiji jadi kulobaan tah sumur teh sa RT gitu nya. Sumur komunal. Komunal gitu tah. Tah dulur sakasur. Hartina teh luas gitu janten lamun urang tos memahami ka ieu mah teu aya istilah sekat ataupun sektarian, teu aya istilah primordialisme. Sadayana makhluk Allah, boh manusia, boh sasatuan, boh tutuhuan karena sami-sami ngandung Nur Muhammad. Eta urang salares nama saling mikanya, saling mika cinta, oge aya kaitan batin. Kaitan batin. Jadi itu istilah manang temenang desa iman, temenang desa eta gitu. Jadi sami sadayana gitu. Eta dulur urang anu kedah di gitu. Rek nu hasud nu dengki, rek nu julid, rek nu kumaha gitu. Tetep eta kudu dipikanya kurang. Dulur urang. Dulur urang. Aya tausiah di Abah Sepuh di Suralaya anu abi emut teh di Rangeuyan Mutiara nomor 5. Kudu mikanya kudu mika cinta ka jalma anu mika ngewa ka urang. Eta luar biasa papatah tausiah tina hadis ieu. Anu ku Abah Sepuh ditulis di Rangeuyan Mutiara tapi sesah ngalaksanakeunana gitu. Kumaha carana urang ngaleungitkeun tadi nafsu angkara murka dina diri urang entong boroning kanu nyaah ka urang gitu, kanu ijid ka urang oge urang teh kudu mikanya gitu. Kadang-kadang urang mah kanu mikanya malah ijid. Gitu. Kanu perhatian ya. Nah gitu. Nah hurufna eta tah inti antara pilih ieu upami dikaitkeun oge sareng hari ibu kamari pan istilah kasih sayang Rahman Rahim teh tina hiji kalimat rohimnya rohim teh kan rahim tempat anu kokoh tempat anu ku Allah disiapkeun strukturna dina malah dina dorsal dina kranialnya anu sifatna teh kanggo nyimpen wadah murang kalih di jero kandungan gitu. Nah, ieu luar biasa tempat bersemena kasih sayang indung salami sasalapan sasih gitu. Anu ceuk dina bahasa Quran surat Ahqaf sareng surat Luqman mah disebutna oge ngandungna eta dina wahnan ala wahnin sakitu susahna sakitu ripuhna katambah-tambah ripuh selama salapan sasih gitu nya oge disebut aukurha. Jadi sami-sami ripuh sami-sami beresiko eta indung anu ngandung urang gitu. Nah, tempat urang disimpen teh disemai teh namina rahim gitu. Janten di dieu hubunganna sareng hadis ieu nya eta urang teh kedah kasih sayang gitu. Kasih sayang rahim gitu tah. Sehingga dina mieling hari ibu teh anu asbabul wurudna atau sebab akibat nama dikaitkan sareng kelahiran para wanoja anu memang luar biasa jasana. Tinggawitan Raden Dewi Sartika anu ngadamel sakola Taman Istri di Bandung tahun 1804. Ajeuna pituin urang Cicalengka. Terus anu kadua Raden Ayu Lasmini Ningrat putrana Haji Musa ti Garut anu ngadamel Ningrat sih salah ya anu ngadamel sekolahan ke Taman Istri tahun 07 jadi sekolah nama Dewi Sartika 804 terus 807 nah terakhir Raden Ajeng Kartini nah mung Raden Ajeng Kartini mah ente sempat ngadirikeun 1804 pupus dina usia 25 tahun tah didirikeun mah ku keluarga Pandeventer anu ngadamel Yayasan Kartini. Nah, jadi lamun ku urang eta mah Dewi Sartika Lasmini Ayu Lasmini Ayu Miningrat ditambih ku Kartini jantenna hari ibu 22 Desember gitu. Nah, saresna mah penghargaan ieu teh lamun dina
bahasa Rasul mah umi Karena nembe bapaknya. Mun. Nah, rupina teh umi 3 kali teh maksudna teh meureun penekanan saking pentingna eta indung. mun. Nah, indung rahim gitu. Janten aya indung anu ngandung, Mun. aya indung nu teu ngandung, aya indung ibu pertiwi. Mun. Negara. Bumi dan gitu nya. Da urang lamun teu aya bumi meureun. Itu aya Nah, negara. dina konteks orang Inggris ke Earth itu mother. Oh, itu mothernya. Maka ibu kotanya, ibu kota Pasir Daya gitu. Nu badag-badag ibu. Ibu. Jadi upami nyebatkeun kapal, oke misalnya kapal laut, si. Oh. Jadi sanes Sanes hi nya. Si malah. Jadi ke feminim nya. Nya, Ke jadi feminim nu gitu. mohon. Mun teu ka ibu gitu. Tah, kaitan sareng eta sepuh urang dina ungkara dina basan paribasa anu sering diulang disampaikan ulah munjung ka gunung ulah muja ka bapa karena bangsa urang umat Islam teh seueur keneh anu munjung nu muja nu pesugihan ka gunung nya ka siluman silemin ka setan terus oge ka sagara ka laut nah gitu hayang donghar hayang naik pangkat segala macem nah justru munjung mah kudu ka indung muja kudu ka bapa. muja kudu bapa kumaha kana indung anu ngandung dalam keadaan lemah teh tadi nyapih oge dalam salasuna asro 30 sasi ya. nah, teras bapa anu ngayuga nyambereun lamun teh bapa mah mau aya ibu anu pernah dibahas ku urang dina hadis kapengkernya hadis kaopat lamun lebet mah jadi wasilahna spermatozoa ti pundrama ngahiji sareng oogenesis sel telur ti ibu jadilah urang gitu embrio azigot nah teras indung mah tunggul rahayu nah kumbar kita di indung jadi jimat luar biasa permuka urang indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat jadi lamun urang bade cium panangan cium kaki lain ka orang Arab ka indung heula tapi ka indung nah di urang mah malah ka orang Arab gitu sanes ka indung gitu nah ieu di aspek turun gitu gitu ya Gus modal pisannya pembahasanana ngeunaan hadis arba'in nomor 13 teh ngeunaan cinta patula patalina sareng tadi Quran aya dina surat Al-Fatihah dina Al-Fatihah intina dina bismillahirrahmanirrahim rahim sendiri sebagai minangka tempat anu non kanggo ngalahirkeun diartikeun sebagai kasih sayang gitu dipatalikeun jeung kamari oge tanggal 22 aya hari ibu terus memang Indonesia oge aya sebenarnya mah aya Laksamana Hayati meureun dina militer mah dina dunia atikan aya Lasminingrat aya terus Raden Dewi Sartika terus aya Kartini mah kuat di narasinya tulisan tina suratna memang di dasar sareng abedanan mohon upami Dewi Sartika sareng Lasminingrat mah dina paripolahna ada masalah aksina gitu nya jadi aya tema aya nu aksi kitu meureun saayeuna mah babahasan ngeunaan hadis arba'in nomor 13 dulur-dulur atikan merdeka urang pungkas heula ngeunaan hadis arba'in nomor 13 ke urang tepang deui dina dinten Jumat payun urang ngabahas hadis arba'in nomor 14 bobo sapanon carang sapakan saya Mas datang nanti Allah lepat kalepatan sim kuring amit mundur hatur nuhun kana perhatosanana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.